Iyalah berjuang sabisa-bisa urang kenangkeun ngeunaheun ibadah cara Bahaudin anak Syabandi nu urang ka Uzbekistan kaditu ziarah makamna terasa ieu kentong Kutubul Aulia di anak Syabandi anu julukanana tangan bekerja hati berzikir anak Syabandi tangan bekerja hati berzikir terus nyadamakan tani macul Allah jadi iya nah digawe bisa dipelakan tapi hati Allah saha nu kitu kuari macul ja eueuh urang geuleuh di mamana ge asalna teu manggih eta urang mana eta ngomong ke situ atau orang nimbang bismillahirrahmanirrahim nimbang gula di jero hate mah Allah di mana anu aya nu kos kitu hese aya Bahaudin tadi Allah asli Bahaudin mantap petani ulu nah di Uzbekistan teh bubuahan bunungaran anggur bunungaran aprikot asli aprikot eta bubuahan asli pepelakan Imam Bahaudin anak Syabandi aslina eta ngandung rahasia mahal dijual di Mekah ge aprikot anu encan dimodif asli masyaallah nya amis nya seungit nya eta teh ngadaharna aya aturan kos korma ajwa kangjeng di daharna 3 qoblas subhi bakalna muncar tapi nu asli pan kieu cenah ngomong nu asli jeung teu asli kuari mah tamur eta bisa jadi ajwa pulang ngobrol di Madinah ieu korma-korma nu biasa bisa diajwakeun dimodif gara-gara orang Indonesia kena tolol tuh orang Indonesia orang Indonesia mah teu nipu teh di Mekah ge terus bae diajwa-ajwa aya nu semu-semu ya nyaho bae kuari mah lain asli nu aslina ajwa kangjeng tanahna ge khusus cara cabe cara jeruk eta teh di tanah-tanah tertentu sanajan Garut segarut kabeh nah kuari aprikot eta teh pepelakan Imam Bahaudin di daharna memeh subuh 3 sarua jeung aya rahasia-rahasia buah aprikot tapi ulah nu geus di naon kitu modif ulah asli eta melaka Allah geus dileuweung bae kan Imam Bahaudin dileuweung nya ku dileuweung na bisa ngobrol jeung manuk teh ngobrol jeung hewan-hewan teh ngobrol jeung bajing jeung kadal urang jeung kadal osok saya dipaham bae ongkoh deui heran ieu jeung palalinter geus murid aing ieu jadi ngomong kadal teh hajedeg oh iya sih barang kos kodok endogan taya Imam Bahaudin dah sok ngaji kan di kota ngaji zikir santero murid datanglah ke Indonesia Naqsyabandiyah ieu mah keur caritakeun nya kas keur ngaji kieu kan ngaji ahli Allah mah ruhani nu dibawa teh sanajan fikih sanajan tauhid nu dibawa teh ruhani jadi ka Allah ke henteu ilmiah nu saluluguna ilmiah Imam Bahaudin keur ngaji jol memanu kikituan masyarakat teh ngobrol ngan kadenge kieu bae kuari mah kieu bae cek nya geura balik bae ke kula ngutus ulah cek nya ulah ngutus nu sasaha mun car ngomong urang mah kudu mama bae ka ditu tuh, geus bae. Ngaji stop. Wallahu a'lam bishawab. Berangkat benyana. Barang berangkat horenganan ka hiji bangunan deket masjid aya majelis taklim. Kita nuturkeun ku nu sejen ge diintip. Horenganan di dinya teh tah manuk nu tadi aya. Datang kieu bae tah Imam Bahaudin da. Coba saha. Kadia ke tokoh-tokoh. Daratang atuh ya apal ka Imam Bahaudin mah.
ieu saha nu sok ngalaan manuk di dieu ye ulah cak cenah teh maksudna naon ih cak cenah dialaan ge anakna aju dipencit pake dahar geus sabaraha kali aya meureun bangsa 3 kali mah cak cenah anakan kendogan deui kendogan ieu wayahna cak cenah tak ieu tah emakna nyana bebeja tah kula geus 3 kali anakan anak kula eueuh bae sedih jasa cak cenah menta tulung ka kula pangamankeun cak cenah ceurik pada eta geus panjang ka dongengna ieu mah nu dimaksud ka eta nyana bisa ngobrol jeung manuk bisa ngobrol jeung manuk eta kolbu pohara jasa nu atak besi aya engke di lembur urang nu kikieuan ka jeung manuk eta keur ngobrol di Garut eta geus kikieuan we udah geus cileus segede poleca mandi encan manuk we dikieu-kieu berarti cenah ngarti ka bahasa manuk eta besi haji pendi ke kikieuan ka manuk rantai maksudnya nyana itu boga manuk berarti nang maling manukna Masya Allah luhur amat Imam Bahaudin datang ka bisa ngobrol jeung manuk kanyahoan sama ku masyarakat kabeh akhirnya kan ditanya tobat kula moal ikos kitu mah muhun cenah ulahnya atuh manuk nage ceurik unggut-unggutan ka Imam Bahaudin hatur nuhun ieu ge sarua atuh kula ge mun nyaho mah moal dah kula mah ayeuna mah deuk guguru bae ka mama eta bisa ngobrol jeung manuk kumaha cek Imam Bahaudin jababari nu hese jak kula mah di mana kaleuweung lain manuk bae hiji-hijina daun nanya ka kula haju ngabejakeun manfaat jeung madaratna daun tersebut jahen teu hese cak janna teh naon atuh nu henteu nanya kabeh binatang-binatang leuweung jananya ka kaula jeung mempersilahkeun diri naon hesena jat teu gaib nisbati waliullah tuh nu gaib tuh di mana cenah kieu bae cek Imam Bahaudin geus bae naon nu aya serahkeun ka Gusti Allah mulayan kuari ibadah ka Gusti Allah tanpa mengurangi digawe orang leungeun tetep digawe tapi kolbu ka Gusti Allah sok geura bisakeun tangan bekerja kolbu berzikir ngomong mah bibah babari tah ngomong babari heuh mantek aya jelema sok heran gua lagi aya jelema motorna pareum mah dudut asal diselah dudut terjadi geus bae hese ngana ti isuk datang ka dohor datang ka asar ini ka kiai baca kana enta cai kiai kunaon motor teu lempang deuk bengkel tah mah urusana tuh lain cai ulah geus seuri bae sia salah atuh kos kitu atuh bengkel tah mah urusanana kabel atuh kunaon minta cai ka dieu lah cek kitu ka mah mangga ka kiai bae cek cenah moal ka bengkel cek emang kunaon teh boga duit eta ku aing dibere duit teh ka bengkel teu kalau lain eta maksudna kula mah lain jeung minta cai bae ya teu cai teh ya cek cenah ieu mah mesin kan urusan Bismillahirrahmanirrahim tah ya motor Gusti jelema nage nu Gusti jelema boga keperluan tah ieu mah teh sabodohnya tah kok diinum ku jana dibanjurkeun ka motor lempang motor wah nah engke deui mah inget teh kudu ka bengkel siap tuh siapa pacar dukun aing goblok nah ieu Imam Bahaudin kunaon dia iman ka Allah jihad fisabilillah kerahkeun sakuat tanaga urang porsina naon jeung makomna naon kumaha kaayaanana ja perang mah kuari urang henteu tapi naon kurang nu bisa diperjuangkeun kuari di lembur mungkin keur ngabangun masjid mungkin keur ngabangun pondok pesantren mungkin keur ngabangun majelis taklim neuk buludan ulah dideuleu duitna tah sia luhur kangjeng Nabi tapi lamun panitiana bener ya kan kadang-kadang kehalangan ku panitia percaya aing dan nu keur ieu ge bakakak sabaraha aing ngirim nu kaluar mangan 5 ai eta 30 deui bakakak ka mana mah nya dilag-lag punyana kabeh sabenerna mah asal geus dikaluarkeun we bakakak mah pasti didahar kan ulah boga pikiran kumaha geus didahar penting didahar we ngan maksudnya mah pan meureun hayang ngajamu tapi bakakak kan lain didahar ona besi dijual aya bejana tas buludan kajual bakakak iya tuh beres jasa ya. Nah berjuang terus diikhlaskan lillahi ta'ala lempengkeun
tah Imam Bahaudin bisa ngobrol jeung manuk jeung hewan jeung segala rupa ieu akibat lillahi ta'ala. Panjang ke dongeng perjalanan Imam Bahaudin, bahkan ulah ge aya rencana dek ziarah deui ka ditu. Besi dek milu silahkan. Sabaraha cenah ongkos kiai? Murah ngan 40 juta. Atuh, cenah kula mah bisa bogana ngan 10 juta diajak datang ka Singapura agag sia. Iyalah jelema anu bahagia, anu iman ka Allah, berjuang jeung Kangjeng Rasulullah, bakal bahagia diberi jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul. Wallahu a'lam.